Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana saperti biasa anu tacan subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Atuh harita Bisarmi teh sanggeus ngahajan yang deui ka tukang di kurilingan imahna teh hayang manggihan mangkomod ngan hanjakal ka cidahan jeluna kulantaran teu kapanggih, akhirna maasup deui kulantaran teh enak bisi ayana naon atawa aya kaperluan sejenak bisi ngabutuhkeun itu jeung ieu kulantaran tahlil teh geus erek anggeus manehna teh diuk deui dina tempat samemehna bari tetep bae pipikiranna teh mikiran mangkomod sabenerna ka mana enditna kitu anu aya dina jero hatena dina waktu eta. Teu lila oge tahlil teh geus anggeus jeung deui sakabeh warga anu tahlil teh geus ninggalkeun imah kolotna. Ayeuna tinggal sababaraha urang anu rek meuting di imah almarhum kolotna. Mang Kodir oge jeung pamajikanna aya jeung sababaraha urang keur ngarobrol ka cida uplekna. Teu jauh anu diobrolkeun ku maranehna teh ngobrolkeun kaayaan Bagong anu nepikeun ka waktu harita kabeh oge mikiran Bagong naon sabenerna ngan barang keur uplek ngobrol teh teu lila mangkomod asup ka jero imah. Atuh Bisarmi jeung anakna teh curing hak langsung nanya, "Bapak tes di mana?" "Nya akang teh tes di mana? Kuring tadi neangan akang kaditu ka dieu meuni lieur atuh rek kaluar teh bebeja da kuring oge mau dilarang ieu asal puju." Cek pamajikan jeung anakna waktu harita nanya kitu. Atuh mangkomod teh bari diuk teh ngajawab, "Tas balik kebeneran akang teh tadi teh beuteung teh mules, aduh niripuh atuh balik bae bari jeung aya ngalempengkeun awak heula sakedeung di imah mah tenang moal kaganggu kuna naon hampura Sarmi hampura akang teh lain teh hayang ngomong tapi da kumaha nya geus teu kuat beuteung teh mules tadi teh matakna balik." "Oh kitu Bapak, ari sugan satama ka mana?" "Sugan teh leungit teu pugu kulantaran da tadi nanyakeun mah kaditu ka dieu cenah mah eueuh anu manggihan Bapak ka mana kaluarna anehna Bapak teh ka mana tadi dijieu di imah teh jalanna." Cek sarta waktu harita nanya kitu heulaan indungna anu geus rekpok nanyakeun pananya anu sarua, "Bener akang kuring oge mikiran kitu di tadi teh nah ka mana akang teh kaluarna jalana kulantaran nanyakeun ka jalma anu di jero imah teu nempo kamu di luar oge sarua aneh kuring mah teu ngarti akang teu ngarti." Cek Bisarmi
waktu harita langsung ngomong gitu atuh Mang Komod teh rada ngahulang kulantaran manehna oge teu ngarti piraku tadi keluar eueuh nu nempo padahal mah manehna teh jalan hareup atuh dina waktu eta teh ngagerenteus dina jero hatena aing eueuh nu nempo anu bener jalma teh ngarombong teh bener atawa ningkah piraku aing lumpang ngaliwatan lawang hareup eueuh nu nempo kapan sidi diharupun aing teh loba jalma aneh eta anu digerenteskeun dina jero hate Mang Komod waktu harita. Akang jawab atuh kalau ngakulang kitu kos nu lieur pisan kamana jalan teh tadi kuring mah kepanasaran pisan akang cek Bisarmi waktu heta nanyakeun deui bangun panasaran pisan hayang geuwat ngadenge jawaban Mang Komod. Atuh tadi teh akang teh kahareup atuh Sarmi sarta bapak teh ngalibatan jalma piraku eueuh nempo meureun keur ngalamun kabeh meureunna keur kacedah husuna pembacaan matakna teu ieu teu naon teh teu nempo bapak anu ngaliwat kahareupeun maranehna geus lah ulah dipikiran teuing kitu teu ngarti bapak oge teu ngarti piraku bapak anu leumpang kahareupeun jalma-jalma eueuh nempo kawas jurig bae bapak teh kan jelma cek Mang Komod. Waktu eta ngajak nyarita kitu kulantaran boro-boro anak pamajikanna manehna oge teu ngarti kulantaran ngarasa leumpang teh ngaliwatan jalma-jalma anu keur tahlilan sabab eueuh deui jalan iwalti lawang pantok hareup anu keur muka ngan dina pamikiranna aya pamikiran lain deui kulantaran ayeuna mah manehna teh geus boga kamampuan anu disebutkan ku Raja Bantar Gede geus diturunkeun ilmu secara teu langsung ngaliwatan baju anu ayeuna terus dibawangan can ditembongkeun ka pamajikanna sabab can waktuna nembongkeun samemeh pamajikanna daek nungguan lilin kena dina waktu manehna digawe neangan duit eta anu dipikiran ku Mang Komod waktu harita. Anu bener akang terliwat kahareup kuring mah asa teu percaya ieu teh benar bapak benar uing oge asa bingung piraku lempang lewat kahareup eueuh anu nempuh hiji acan cek anak pamajikanna waktu harita danya deui kitu kulantaran masih keneh panasaran tapi waktu eta Mang Komod ngajelaskeun deui supaya teu ngabahas anu cek manehna mah masalah terpenting jeung deui teu ngarti manehna ge sanajan geus boga pamikiran bisa jadi memang teu katepok kulantaran ku kamampuan anu geus dipimilik ku manehna ngaliwatan boga baju anu dibere ti Raja Bantar Gede keur malih warni dina waktu rek neangan duit. Geus lah geus ulah mikiran kawas kitu meureunna jama teh keur narungdutan atawa keur husu peureum matana jadina teh tenempo akang liwat teh Sarmi ayeuna mah geus maneh oge sarta ulah nyarita atawa nanyakeun kitu lieur lah teu penting oge nu penting mah ayeuna ka bapak geus balik deui geus dijelaskeun bapak teh tas imah tas micieun heula bari jeung hayang ngalempengkeun awak kulantaran capek kacida ti borang mula teh can istirahat tanyakeun bae ka Mang Kodir anu ilu jeung bapak lelempangan sarta cek Mang Komod waktu eta langsung nenggeskeun sagala rupana sanggeus kitu teh langsung ngalukan Mang Kodir ngahaja hayang nyalenggorkeun sagala rupana ku jalan ngobrol kanu sajena atuh obrolan eta teh langsung pegat dilanjutkan ke obrolan anu uplek nyaritakeun sagala rupana Bisarmi teh waktu harita nanya kumaha carana neangan duit jeung ka mana bae waktu eta kulantaran samemehna geus ngobrol jeung Mang Kodir kudu kumaha ngajawab ka pamajikanna Mang Kodir waktu eta ngajelaskeun sagala rupana ka Bisarmi jeung
sarta anu penasaran lalampahan maranehna salila 2 poe 2 peuting ninggalkeun eta pilemburan. Teu karasa 7 poe teh geus kaliwat, tahlilan teh geus beres. Saperti biasa dina waktu tahlilan mah Mang Komod teh sok eueuh ti imah kulantaran teu kuat ngadenge bacaan-bacaan tahlil tahmid jeung ayat-ayat suci Al-Quran lainna eta anu dirasakeun ku Mang Komod. Pamajikan jeung anakna oge ngarti kulantaran Mang Komod pinter nyieun alesan rek ka ditu jeung ka dieu ngomongna mah rek neangan duit. Eta anu dijelaskeun ku Mang Komod jeung deui ari balik teh da kulantaran ayeuna mah geus loba duit nemongkeun duit ka maranehna. Sanggeus aya meureun kana 2 minggu mah saentas aya kajadian indung Bapak Bisarmi maot ku cara di budal badil beteungna ku 2 bagong. Mang Komod teh ngabuktikeun caritaanana ka Mang Kodir khususna mah ka anak pamajikanna hayang hirup leuwih senang kulantaran ayeuna mah geus loba duit langsung meulieun taneuh anu dijual ku warga-warga eta lembur, balong dibeli sawah kebon jeung sagala rupana, jeung ngabuktikeun langsung nyieun ternak hayam ternak lauk. Bener-bener dina sacara singkat Mang Komod teh waktu harita geus jadi jalma beunghar sanajan can jegud leuwih jegud kulantaran can ngajalankeun pagaweanana anu neangan duit ku cara malih warni jadi sakadang bagong. Waktu eta mah masih ngamanfaatkeun atawa ngajalankeun duit anu geus aya hasil ngajual emas kacida lobana cukup keur nyieun imah agreng jeung meulieun taneuh katut nyieun usaha anu nyata katembong ku sakabeh warga boga ternak hayam jeung ternak lauk. Eta jalan keur tempoon jalma supaya teu curiga manehna salian ti eta ngajalankeun naon dina kaharupna. Atuh Bisarmi jeung anakna teh ayeuna mah hirupna teh kacida bungahna senang henang hening tara ka sawah deui kawas baheula bobolokot baju ge alus bae sapopoena teh sarta ge geus sakola kulantaran geus boga biaya. Atuh Bisarmi teh sabulan 2 bulan nepikeun ka aya 5 bulanna bener-bener beda. Beheungna teh reuncem ku kongkorong emas, leungeunna pinuh ku gelang, anting jeung ali geus reuncem dina awakna. Eta kaayaan Bisarmi dina waktu harita. Ngan dina hiji waktu kulantaran geus sababaraha bulan, geus satengah tahun nepikeun ka rek liwat di satengah tahun can ngajalankeun pagawean anu kudu dilakukan ku sabab lamun teu ngalakukeun malih warni neangan duit ku cara ngajadi sakadang bagong harta teh moal tereh nambahan meureunan sia-sia manehna teh dina hiji waktu sarta keur sakola di imah anu geus agreng tohagana pokona mah geus kaciri pangbeungharna di lembur eta mah sanajan can aplak-aplakan kabeungharan Mang Komod dina waktu hari tangan geus bisa mapakan jalma-jalma beunghar anu aya di eta lembur. Waktu eta teh ngobrol ngamimitian rek muka carita anu sabenerna. Akang, naha aya naon geuningan kaos anu serius pisan nyarita rek kumaha akang teh naha rek usaha naon deui? Pan urang teh geus boga ternak ayam, buka sawah, buka ternak lauk, buka kebon, anu garawe oge loba ayeuna teh kuring teh atuh Gusti nuhun akang nuhun hirup teh senang ayeuna mah akang teh ngabuktikeun hayang beunghar teh pan ayeuna teh kabuktian nuhun akang nuhun. Cek Bisarmi waktu harita ngabuka caritaan ku nyarita kitu.
Sarmi akang oge kacida bagjana sabab ayeuna mah geus bisa nyenangkeun maneh jeung anak urang jeung deui geuningan heueuh ari geus jadi jalma beunghar mah maneh teh beuki geulis bae. Aduh kulit meuni kinclong uni mulus kitu akang teh kacida bungahna sumangat geuning urang peuting ngahenen bae jeung maneh kulantaran beuki amucuy akang teh bunga heueuh pantesan batur oge geuningan pamajikanna teh gareulis dah heueuh geuningan ari dipakean mah disenangkeun mah awak teh montok bersih mulus teu kaos baheula baju butut sanajan geulis oge da tetep wae da kaleubeung pagaweanna heueuh karasana teh asa aya nu bau tapi ayeuna mah seugit kulit meuni aduh mulus-mulus teuing maneh teh ayeuna mah Sarmi cek Mang Komod waktu harita nembalan kitu. Akang masuk aya bae teh aya kahayang nanya nyarita kitu teh sok pasti aya kahayangna cek Bisarmi bari imut ayeuna mah bener-bener kahirupanna teh tar aya pasya-pasyaan deui kulantaran geus sagala nyampak. Atuh ari kahayang mah wajar Sarmi da akang teh masih kene normal ngorak kene jeung di komo maneh teh ayeuna mah aduh pokona mah geulis sumanget keur akang nage bener akang mah hayang mah geus pasti tapi sameme urang ahem kudu ngalayanan nyane teh waktu kumaha oge sabab ayeuna mah geus moal ripuh hayang dahar tinggal dahar hayang ulin tinggal ulin hayang meuli naon oge jig wakang oge moal dilarang ngan ayeuna mah akang trek nyarita serius maneh hayang leuwih beunghar deui henteu hayang leuwih loba duit henteu sok jawab heula Sarmi cek Mang Komod waktu eta keur ngamimitian rek muka carita anu kacida beratna salila ieu di pikiran sabab poe ka poe bulan geus liwat bulan geus rek leuwih ti satengah taun can keneh bisa mukakeun pamikiranana atawa ngajrentrekeun ngajelaskeun manehna salian ti ayeuna geus katembong ku sakabeh oge jadi bos atawa juragan ternak hayam jeung lauk anu kacida maju laku laukna teh loba anu meuli ti lembur-lembur sejen jeung hayam oge sarua matak pikabungaheun duit teh loba bae ngan pagawean asli can dilakukeun kacida rugina sabab lamun teu ngalakukeun pagawean eta nyawa manehna anu bakal jadi gantina sabab Raja Bantar Gede geus ngajelaskeun sagala rupana salagi manehna masih ngajalankeun terus nyegik jeung salamet umurna teh bakal panjang ngan lamun ngeuleunan jeung lamun kapanggih ku jalma bisa katangkep atawa dipaehan eta tandana sagelana geus akhir. Atuh daek teu daek manehna teh dina waktu eta kudu ngamimitian ngajelaskeun sagala rupana ka pamajikanna. Waktu eta oge Bisarmi rada ngahulang kulantaran can ngarti. Akang nah kudu nanya kitu atuh pugu bae jalma mah sanu teu hayang leuwih beunghar deui tapi ari kuring mah sakieu oge geus alhamdulillah akang geus alhamdulillah geus ratusan kali lipat baheula mah hayang dahar oge hararese ayeuna mah boro-boro dahar jeung seus urang hungkul rek maraban jalma salebur oge moal beak sang urang teh moal beak ayeuna mah akang cek Bisarmi waktu eta langsung nyarita kitu. Bener Sarmi bener teu salah cariotaan maneh teh teu salah ngan sabenerna mah akang teh ieueun aduh kumanya nyaritana nah maneh teh moal ambek Sarmi moal ambek moal geuleuh ka akang lamun akang ayeuna jujur sagalana cek Mang Komod waktu eta letahna asa masih keneh berat rek nyaritakeun kayaan anu geus lila di pikiran ku dirina sabab can ngajalankeun pagawean anu kudu sagancangna dimimitian. Aduh akang nah rek nyarita teh hararese teuing nah naon kitu sok bae rek nyarita mah da kuring oge bakal didengekeun jadi moal ambek piraku tepuk atuh ambek ari lain teh ambekeun mah piraku teuing akang
cek Bisarmi waktu eta terus ngadesak supaya Mang Komod bobot nyaritakeun naon anu rek di obrolkeun ka manehna. Kieu Sarmi sabenerna mah baheula teh Akang Indit 2 poe 2 peuting teh ngadatangan hiji gunung Sarmi. Hah? Naon Akang? Akang ngadatangan gunung? Kumaha eta teh maksudna Akang? Kuing macan ngarti. Ngadatangan gunung rek naon Akang eta teh? Waktu eta Bisarmi langsung motong caritaan Mang Komod. Atuh cicing heula sabar ulah motong Akang pecan beres nyarita teh. Kieu maksud Akang teh baheula teh di lembur teh Akang niat teh hayang neangan harta karun. Akang teh ngadatangan Gunung Kancana Sarmi. Hah? Akang datang ke Gunung Kancana? Ya ampun Akang. Nanaon angker itu kapan? Kacida angkerna. Aduh Gusti. Teu jangka kuring mah ngarek naon kan itu teh Akang naon. Waktu eta Bisarmi motong deui kana caritaan salakina anu acan anggeus. Cek Akang oge cicing heula cicing. Akang teh can beres carita teh Sarmi. Sok motong deui atuh moal anggeus Akang ngomong teh. Cek Mang Komod waktu eta rada kesel oge kulantaran kakara oge nyarita can anggeus geus dipotong deui. Ya aduh sok hampura Akang hampura da. Mata keluas sudah. Ngadenge Akang datang ke Gunung Kancana kapan? Eta teh gunung teh kacida angkerna. Tapi alhamdulillah dengan Akang mau bisa balik deui. Padahal macan mah kapan? Coba tuh macana anu asup ka gunung eta teh mau bisa balik deui. Tapi Akang mah teu geuningan Akang jeung Mang Kodir mah bisa balik deui nuhun atuh. Akang kuring ini asa ruas ka leureunnakeun barang ngadenge Akang ngadatangan eta naon gunung kaleuweung eta na. Aduh leuweungna teh geuningan angker pisan di gunung eta teh. Cek Bisarmi waktu eta nyaritana rada arapap eureut kulantaran kacida ruasna barang ngadenge pangakuan kitu. Nya ayeuna mah geus lah ulah di pikiran kayan kituna ku sabab Akang buktina mah kan salamet eueuh naon ieu di ditu teh ngan dengekeun. Akang teh waktu eta niat ka ditu teh rek neangan harta karun. Sabab anu aya dina pamikiran Akang mah jalma-jalma ngalarang ngadatangan eta tempat teh pasti di dinya aya harta karun. Akang teh ka ditu jeung si Kodir pas papanggih manehna balik teh kebon ngalah suluh nanyakeun teh ka mana kuring teh neangan harta karun kitu. Akang nyarita ka si Kodir teh atuh si Kodir teh ruas oge mimiti namangan sanggeus dijelaskeun ku Akang manehna teh hayang ilunya ilu ka ditu. Tah barang nepi ka ditu Akang teh kieu Sarmi waktu eta Mang Komod langsung nyaritakeun sagala rupana saujratna ngan kana ceuli Bisarmi langsung kawas anu sieun aya anu ngadenge padahal mah di imah teh eueuh saha barang ngadenge dijelaskeun sagala rupana. Bisarmi waktu eta matana kawas arek bijil kacida ruasna. Hah? Leungik Akang anu bener Akang teh ngalakukeun kitu. Aduh majeng jemajeng apa kuring teh tumbal Akang. Aduh Gusti Akang bener teh Akang. Waktosna kabujeng seet cag urang kantunkeun heula cariosna dupikeun ka dieu kumahanya kaayaan Bisarmi sanggeus ngadenge anu dicaritakeun ku Mang Komod. Waktu eta langsung jujur Mang Komod teh nyekik atawa muja ka siluman babi. Cag urang kantunkeun heula dupikeun ka dieu nah bakal daek mantuan salakina anu kudu ngajaga lilin atawa moal Bisarmi engkena sanggeus nyaho jeung nyangka boga pamikiran kolotna oge bisa jadi tumbal eta siluman. Cag urang kantunkeun dugikeun ka dieu heula insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun. Sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.